Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa sareng teteh dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Nyaeta atos ka pangajaran opat. Anu temana kuring jeung sakola kuring. Mangga sateu acan diajar urang sasarengan ngabaca doa nya dikawitan ku basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mangga aa sareng teteh tiasa muka buku paket basa Sundana kaca 35. Nah, di dieu aya carita anu bade dibacakeun ku ibu. Aa sareng teteh mangga diregepkeun nya. Nah, ieu judulna teh diajar di kelas 2 atau artina belajar di kelas 2. Nah, dinten ieu dadi munggaran lebet sakola deui. Enjing keneh tos saged bade miyos sakola. Seragam lengkep sareng sapatuna, dasi, topi, sarta beubeur. Upami tasna mah enggal keneh mangrupi hadiah naek ka kelas 2 ti ramana. Nah, di dieu dadi mulai sakola deui nya aa sareng teteh. Nah, seragamna teh atos lengkep. Aya sapatu, dasi, topi, sareng beubeur. Tah, teraskeun nya ku ibu. Emak tos nyayogikeun kanggo sasarap. Sangu goreng nganggo endog. Sabada sasarap dadi pamitan heula ka bapa sareng ka emak. Pak, Ma, dadi bade miyos heula ka sakola. Sanggem dadi. Bari teu hilap ngesun panangan aranjeunna. Nah, di dieu nya di paragraf 2 dadi tos disayogikeun sarapan ku emak. Nyaeta sarapanna teh sangu goreng sareng endog. Saatos sarapan dadi teh ijin ka bapana sareng ka emakna bari ngesun panangan aranjeunna. Teras angkat ka sakola. Nah, teraskeun deui nya. Dadi miyos sakola sareng Yaman. Ari Yaman teh rerencangan dadi ti kelas 1 mula. Sakola dadi mah teu patos tebih ti bumina. Ku kituna dadi sareng Yaman mah ka sakolana teh sok marapah wae. Nah, ku ibu jelaskeun nya. Di dieu dadi sok angkat sakola sareng Yaman. Nah, ka sakolana teh caket teu tebih teuing ti bumina. Tidak terlalu jauh ya dari rumah. Nah, maka dari itu Dadi dan Yaman angkat ke sekolah, pergi ke sekolah itu dengan jalan kaki atau marapah ya, artinya teh ya marapah bahasa Sundanya. Sadugina ka sakola tos seueur rerencanganna, aya nu nuju Arameng, aya oge nu ngalobrol. Upami Dadi sareng Yaman mah ngobrol uplek sareng rerencanganana. Nu diobrolkeunna teh mangrupi pangalaman sewang-sewangan. Nah, ku ibu dijelaskeun heula nya. Tah, Yaman teh sareng Dadi pas dugi ka sakola teh tos seueur yeuh rerencanganna. Nah, aya nu nuju Ameng, aya nuju ngobrol. Tah, pami Dadi sareng Yaman mah ngobrol sareng rerencanganana. Nyaritakeun pangalaman masing-masing atau sewang-sewangan. Ku ibu teraskeun deui nya. Teu lami bel sakola disada 3 kali. Tet tet tet. Ngabageakeun barudak dipayuneun kelas. Lajeng anjeunna marios saragam. Kuku waos sareng masihan nasehat.
Di antawisna kuku nu panjang kedah ditek-tekan. Acuk kedah dilebetkeun kana rok atanapi lancingan. Atuh waos kedah disikat sareng salawasna kedah bararesi. Ku ibu jelaskeun heula nya. Nah, teu lami tidak lama bel sakola berbunyi 3 kali. Tah nyaeta tandana barudak teh kedah aya di payuneun kelas. Nah, didinya di payuneun kelas eta diparios atau diperiksa seragam, kukunya, waosnya. Kuku teh apa? Kuku teh yang jari ya, kuku. Waos, kalau waos mah giginya bersih atau tidak gitu. Nah, itu diperiksa sebelum masuk ke kelas. Lalu bajunya itu dimasukin gak ke rok atau ke lancingan atau celana ya. Itu bahasa Indonesianya ya. Nah, ibu lanjut ya. Saurang-saurang samemeh lebet ka kelas barudak ngantai sasalaman ka Bu Teti payuneun panto kelas. Atuh sabadala lebet mah barudak kelas 2 teh diajarna meuni saregep pisan. Nah, jadi setelah diperiksa nih kukunya, seragamnya, waosna nya, tah barudak teh ngantai hiji-hiji sasalaman ka wali kelasna nyaeta Bu Teti sabari lebet ka kelasnya. Nah, sabada lebet mah barudak kelas 2 teh diajarna mani saregep pisan meni semangat pisannya pami atos di kelas bade diajar. Nah, kitunya aa sareng teteh carita anu di pangajaran opat nu judulna teh diajar di kelas 2. Mangga lajeng ka tugas pancenna nyaeta aya di buku paket kaca 36 bagian B. Ngajawab pananya. Jawab sakur pananya di handap ieu kalawan lisan. Tah di dieu parentahna nganggo lisan. Tah ku ibu digentosnya parentahna nganggo tulisan. Janten dijawab ku tulisan ya sareng teteh. Mung dikerjakeunna nomor hiji dugikeun ka 5 nya. Dugikeun ka 5 weh cekapnya teu kedah dugi 10 ya. Di nomor hiji dugikeun ka 5 mangga jawab ku tulisan. Tiasa di buku paket langsung mangga pami cekap, pami henteu cekap mangga tiasa di buku tulis jawabanna hungkul ya. Tah nomor hiji raksukan naon nu dianggo ku dadi teh. Bu, raksukan teh naon nya? Raksukan mangga tinggal di kamus alit aya di luhurna nya. Raksukan teh nyaeta hartina baju. Baju naon nu dianggo ku dadi teh? Nomor 2, saha nu nyadiakeun dadi sasarap? 3, jeung naon dadi sasarapna? Bu, sasarap teh apa ya? Sasarap teh naon ya? Sasarap teh sarapan ya, sarapan pagi, makan pagi ya. Nomor 4, naon nu dipigawe dadi samemeh indit sakola? 5, jeung saha dadi indit sakolana? Tah kitu ya sareng teteh pertanyaanna. Pami caritana kirang ngertos. Mangga tiasa diulang deui videona nya dugi ka sareng teteh paham eusi caritana ngeunaan naon ya, tentang apa ceritanya teh ya. Kitu wae penjelasan materi ti ibu, maca carita ti ibu. Hapunten ibu seueur kakirangan ya sareng teteh.
Ibu tutup wae. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.